Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Rampes. Dina dalam dia simkuring sejak ngadongeng ngabantun jejer carita waktu jajan di Gunung Parang. Mugia jantan panglibur galbu pang beberapa mana. Kacaturkeun zaman baheula kira-kira dina zaman hubungna pajajaran harita Sukabumi tacan kapuah Sukabumi. Ieu tempat aya ditutukan gunung gede jeung gunung salak nu katulahna papanang awatan pagaduran nu aya dina pangawasa pajajaran tengah wewengkon Bogor. Mangsa pajajaran digempur ku Cirebon Demak jeung Banten. Daerah Pagadungan oge ngelumput diserang. Pusat Kabupaten Pagadungan ieu kira-kira aya di daerah Gunung Walet Cibadak. Baheula katulahna kadatuan atawa Kabupaten Pamingkis. Nu jadi datu atawa bupati dina mangsa harita nyaeta Kirang Bitung sarta bojona Nyiraden Puntang Mayang. Kadatuan Rangga Bitung diserang jadi dulu musuh nepi kaludes. Rangga Bitung perlaya nalika perang ngalawan musuh nepi ka pangibetan. Harita Nyiraden Puntang Mayang keur kakandungan. Pikeun ngalametkeun Nyiraden Puntang Mayang jahro atawa lurah kadatuan nu ngaranna Kilwa Putu jeung istrina Nini Kumpai mawa Nyiraden Puntang Mayang ngungsi ka Gunung Bongkok nu ayana di daerah Cibadak. Dina meunang pitutup Bindung yang Nyiraden Puntang Mayang kudu dibawa ke Gunung Sunda nu ayana di daerah Palabuhan Ratu. Di masa dituduh Situtup Bindung, Nyiraden Puntang Mayang dibawa ku Kijaro. Di tengah lampahan, kebenaran Kijaro panggil jeung saurang budak nu umurna 7 tahun. Ditanya di mana asalna, tapi eta budak teu daek nyarita. Teu lila budak teh cumarita. Yen manehna aya di kieu teu sabab aya ngomong nalika kampungna diguluk musuh. Kijaro miboga keyakinan yen ieu budak lain budak samanea. Satulina ieu budak dibawa ngungsi babarengan nepi ke Gunung Sunda. Di pengungsian di Gunung Sunda, Nyiraden Puntang Mayang ngabeberkeun budak awewe geus gedena diberengaran Nyiraden Budak Arum. Ari budak harita meunang pamit di jalan sarua diurus ku Kijaro dipikanya sakumaha bistinan. Sanggeus gede eta budak diberengaran Wangsa Suta. Usaha di budak Arum jeung Wangsa Suta hirup jeung digedekeun di tempat anu sarua. Antuna aya rasa tumuh di antara duanana. Cindeuna ieu jajaka jeung wanoja meungkeut tali asih. Dina hiji mangsa Wangsa Suta miboga kahayang pikeun nyupri pangartna. Sanggeus menang izin ti Kijaro, Wangsa Suta miang leureung. Lalampahan Wangsa Suta nepi ke kiduleun gunung di daerah Citembar. Tingginya manehna panggih jeung saurang besi ngaranna Saradea. Sanggeus ditarima jadi murid, Wangsa Suta diajarkeun ilmu pangawaru, ilmu pasantren, ilmu bangunan, ilmu perang jeung sajabana. Besi Saradea katah ka Wangsa Suta, yen sampeyan Wangsa Suta kawin jeung budak Arum, manehna kudu nyieun lembur. Eta lembur aya di tempat nu aya tangkal kiara lebat di Gunung Parang. Mimitina ngabuka leuweung, nyaeta kudu di tempat pakujajar kadahan lima. Sanggeus eta tempat kapanggih, tuluy bae Wangsa Suta teh ngababakan. Tindeuh ieu carita ngeunaan Wangsa Suta. Ayeuna urang teh lalampahan di budak Arum. Gerisna di budak Arum kawentar ka mana-mana. Salian ti geulis di budak Arum teh wanoja anu sakti. Loba gegede nu hayang migarwa ka di budak Arum. Tapi aneh, unggal aya lalaki nu hayang migarwa ka di budak Arum tanpa
waktu kadenge demam tertawa inyana demam timang kalaya nu ayana di daerah sesaat Sukabumi. Raden Kartala miboga pada sehat nyaeta ulang Jawa ngaranna Sakatana. Ngadenge aya wanajan lawan cilaka Sakatana Badami jeung Kartala. Leuwih hade ieu audio teh kurang payahan wae ceuk Sakatana. Keun wae kurang pasrahkeun ka Sultan Demak tembal Kartala. Lamun urang dibaktikan ka Sultan Demak, urang Demak teh bakal nyuguhan ka urang. Ceuk Sakatana bari keur. Nya atuh kuring panuju urang payahan we awewe teh. Kartala panuju jeung usul Sakatana. Singkat cerita, nya budak kaluhuna tuh nepi ka leungeunna di Borobudur. Maksudna, ieu budak kaluhuna teh rek dipaehan ku cara di moal. Tendep ieu carita, ayeuna urang sangkeut lalampahan Wangsa Suta. Harita Wangsa Suta keur ngabuk bakalan bikin nyunyukur di Gunung Parang. Hiji mangsa, nalika manehna keur sare, ngadadak manehna teu dina hate jeung pikiran. Tuluy manehna keluar, nyang lumampa tuh nepi ka Ancol ka daerah Cisarua. Kabeneran, harita nya budak kaluh rek dipengal beunna kalayan laentah di mamang kalayan. Nalika budak nepi kana beunnya budak kaluh, gancang Wangsa Suta nyalametkeun bari ngaharewos. Dagoan di Gunung Parang dihadapkeun tangkal dijajah mun boga pimadahan. Di dinya aya tempat untuk dibabakan ku kuring dagoan di dinya. Sanggeus ngaharewos kitu, manehna ngajajanen jeung salah saurang albojo. Sanggeus ngareun eta albojo, gancang Wangsa Suta ngajujuk ka Gunung Parang. Barang nepi, geuning budak kaluh teu nyampak di eta tempat. Wangsa Suta ngarasa sedih tur bingung. Duh Gusti, kamana atuh nu geulis? Pirahu rek jalur janji, megatkeun tali pasini. Duh kanyaan, ieu akan ngatosan, hate bingung bukan melang. Di mana anjeun ayeuna? Ngarasa kaya batur pak kumaha, Wangsa Suta nyamat Resi Saradea menjadi gubernur. Dan bila Resi Saradea datang, manehna cumariu. Wangsa Suta lain dina zaman ayeuna hidup kudu ngahiji jeung budak aluh, tapi dina zaman sejen saumpama geus nepi kana ugal, saumpama Gunung Parang geus pinuh imah sarta geus jadi kota. Dina eta mangsa bakal aya wanuja nu nuntun masyarakat nu keur katalang salah. Tah eta wanuja teh titisan di budak aluh. Dina eta mangsa hidup bisa ngahiji jeung manehna. Dina legenda Sukabumi, Wangsa Suta teh nu munggaran ngababakan di Gunung Parang tuh nepi ka loba jalma bubuan ka ieu tempat satuluyna nyarieun imah di ieu tempatan tuh nepi ka jadi kotana. Akhirna Wangsa Suta tetep ngadaguan di budak aluh di pakejajah Gunung Parang nyemopan meunang ngababakan manehna. Ieu wewengkon teh kadeunakeun ka telahna Sukabumi. Mun sakitu nu pamiatur sim kuring aling mundur hatur nuhun kana pangatosanana hapunten pina kalapatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.